Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dan udah kanca ngalangkungan di udara. Dina dongeng Sunda nu masih nyanak jejer carios nalangsa. Durang lajengkeun deui carios nu kasimpen kamari nu diteuneun di handeuleum sieum ditunda di hanjuang siang. Paranti nyanak sareng ninggalkeun. Yek Allah maning asan nyari beheung sosongetan euing teh mah euy. Cek si Sarjang bari ngalieukan nu dionang ku manehanana eueuh datang. Mun ngacacang kaungal imah neang eueuh hasilna. Eueuh sapotong-potong acan. Namun aya sapotong digana si Sarjang kabur. Allah mah masa urang ku kekeluargaan we. Nya atuh. Ada Allah mah merenaan marwah datang. Paling dia pangamut loh nu sajen. Ulah rek buruk sangka deuleu. Inung kolotna ngupahan jeung ngabeberah ka si Sarjang. Padahal mah dibalik hatena oge ngarasapeun jeung nyeri. Asa tadi amuan ari jadi jelema teu boga mah. Nya tuh. Tuh mimitian we. Kor di dinya teh aya tatangga. Sacurugan we hungkul. Jeung meureun keluarga nu aya di imah. Ti mimiti bismillah. Ditungtungan ku maca Fatihah anu akhirna beres. Jadi catur kumaha tahlil nama penting mah beres. Marulang nu geus beres syukuran dengan usulkeun tu si Sarjang oge oleset ka dapur. Geus beres Jang. Syukur we. Atuh geus beres mah ulah mah mulang we. Cek wadada bari bebeja rek mulang ka si Sarjang. Heuleuh waktosna parantos teu nyengkapan. Anjing urang sampeur deui ngaturkeun rebu nuhun lang saketika pingan permios.